Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ternyata Palestina. Wajar teu urang dibela, wajar teu urang peduli, kenal teu urang didoakeun. Sebenarnya kita alasanna genap ayeuna. Naon alasanna? Ya, urang Palestina teh sarua agama Islam. Jadi disebutna dulur saagama, dulur saiman. Piraku pan apa kajian teh jauh di Palestina sana ngaran sa dulur saagama. Urang kudu saling mendoakan, urang kudu saling peduli, urang kudu saling membantu. Betul tidak? Sebegitu. 7 tuh gening loba alasanna. Nah nu ka-7 ya bisi hayang apa nu ka-7 anu pertama. Di mana nih saya mana geus beli naon? Bagi nauna sarwana yang ngabasa wae. Tunggu bisa. Aduh aya we. Gayem we habar segala diasupkeun. Akan baik katanya tukang dagang nasi para rayu sadaya. Nya kan baik. Tapi kana mah ngomong teh jadi pote. Katujuh naon alasanna? Negara Islam pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia adalah negara Palestina. Takbir. Bahkan ayah mufti Palestina namina Syekh Amin anjeunna masuk ke negara-negara yang tergabung di Liga Arab. Beliau bersuara, apa suaranya? Supaya seluruh negara Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal Palestina waktu itu keadaannya sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap perhatian peduli kepada Indonesia. Tuh Palestina teh gede jasana ke Indonesia. Piraku urang Indonesia carici. Tak lambilah kamari Pak Edi tos ngirimkeun artos kaditu sekitar 80 juta atas nama masyarakat, jamaah dan semuanya. Ayeuna kan kukumpul deui, urang bikin deui, mumpung ayeuna nuju gencatan senjata. Pami gencatan senjata berarti perbatasan dengan Yordania dibuka. Kalau di perbatasan dibuka, otomatis bantuan cepat bisa masuk. Mumpung ayeuna kesempatan, namun mumpung kesempatan, yuk Israel masuk licik, Israel mah pengkhianat. Ngomong gencatan senjata tapi kadang 2 bulan 3 bulan sok nyerang deui. Mumpung ayeuna dibuka, masuk-masukkeun batak abdi amanat sok we kasaha we bade ka Asyifa wal Mahmudiyah, bade ka mana organisasi yang dipercaya supaya saluran ieu dana masuk ke Palestina. Mangpang mempeng. Sama ada di sini. Sing sehatnya, sing panjangnya. Alhamdulillah. Tinggal ayeuna pertanyaan Salimul Afid, apa peduli kita kepada Palestina itu dengan cara apa? Kan gitu orangnya. 1 kali ke dia. Kahiji, jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk Palestina. Betul? Tiap ba'da sholat fardu, tiap tos sholat tahajud, sholat duha, tong culang ceuleuh eta iska tinggal ka dia, tinggal naon emang sekali ka dia. Teraskeun. Loba nu ngarayu tadi. 2, tinggal ka dia. Termasuk dina rutinan libatkan doa terbaik untuk Palestina. Rutinan bulanan, rutinan mingguan, resente. Termasuk di acara tabligh akbar kieu, doakeun libatkan Palestina. 2, bere bantuan. Seperti tadi teh nya, sok. Ayeuna teh ditutukeun butuh ngabangun rumah-rumah baru. Wah, triliunan butuh duit nage. 3, tong meuli produk Israel. Tong meuli produk-produk negara anu ngabantu ka Israel seperti Aqua. Saya Aqua atau merek Aqua, mangka ada tahu dagang merek Aqua tah. Eta. Bisa yang apal keuntungan
menang tina cai akuat ibu dicanak 30%. Teras dipeserkeun senjata dibikin ke Israel keur ngabunuh umat Islam di jalur Gaza Palestina. KFC ta, McD ta, Lactamil, Danone, ini aya Danone eta merek eta naon eta? Danone ta eta. Tah urang lamun ayeuna rek ka McD rek ka naon? Daging ayam ingat. Aduh saya teh untungna dipake meuli bom keur ngabom umat Islam di Palestina. Berarti nu aing meuli ieu teh sarua jeung mantuan ngabom ka umat Islam. Terjadi para ayeuna aya teh di negara lain mah ieu KFC teh geus loba nu bangkrut ayeuna teh. Sabab geus loba anu teu meuli. Bahkan orang Kristen, orang Buddha Hindu ge loba nu teu meuli. Da ieu mah urusanna naon? Kemanusiaan urusanana. Ibu tega ningali budak leutik ieu tah hancur otakna dibom. Terus si nana minate teh usus nate kaluar dibom ku Israel. Anu urang mamikir aduh mun aing barang beli teh berarti ngabantu mata geus loba keneh produk-produk urang Indonesia atawa lain produk Israel. Islam sama kenapa Salma bilang begitu? Israel kita si Brije tinggal nomor nggak sakit lah we 7 lah tak ayeuna nu bisa ngajawab ngacung ku Paji rek dibere duit 100.000 asa kana duit manusia. Nah siap-siap ya duit 100.000 sing menular jadi 100 miliar. So siap-siap sebutkan 7 alasan orang kudu peduli Palestina. So tadi kan baik. So nami bumina di mana? Di Bakan Suka. Ya kembali. Cita-cita yang jantan nawa. Pengusaha. Tenang asal pengusaha takwa, membantu pesantren, insya Allah jadi ahli surga. Sok hari sebutkan anu 7 tenang, nu lain tong aya ngabejaan. 1, apa alasan kita harus membantu Palestina? 1, Karena tempat para nabi. ya, itu jalan menemat tentara tinggal kaya asal para nabi jeung Rasul. 2, tempat ibadah gegah gempur. Coba yang lain. Ayo, ya laki loba. Ganti pertanyaan. Ya. Pilihkan dia. Babari gue. Non. Babari. Hikmah Isra Mi'raj neme 2. Naon wae? So ka dieu. So, mulai atau mulai? Kemariwah ku budak sahadeui. Lain anu. Lain ngomong mah hari wali nyamperkeun. Aya teu. Aduh aing gawai. Sakuan heula. Jadi iki naon? Hiburan rohani berharga dari Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW setelah Nabi mendapatkan ujian yang berat, kepedihan yang sangat, ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. 2,
Hikmahnya adalah menunjukkan bahwa masjid adalah merupakan tempat termulia yang ada di muka bumi, dan ada pesan di sana kita harus menjaga Masjidil Haram, terutama kita harus menjaga Masjidil Aqsa. Hartos tinggal nomor 3 jam sebenarnya salawatan heula. Yuk salawat yuk. So, Kang Agus salawatnya kesalias Kang Agusnya. Ya. Gelar sorban kamu pasantren keur dibangunnya. No atos mantos kan tadi namanya sapali nya cacan sararumting. Panitia bergerak gelar sorban kamu kepentingan pembangunan pesantren Nurul Falah Ar-Rahmah. Allahumma sholli wa sallim. Sallu